Hmm? Naon ieu euy? Mani bangun ngeunah kieu euy. Meni ngaruy. Wah, naon teh nu kieu? Moal ieu teh parab oray. Ih, aing. Nah itu si Marabi keur naon itu euy? Si Wang sampeurkeun. Mak, keur naon tuh? Lah, keur kieu we ye. Pengusapan kenteng. Hmm? Ari pangkenteng-kenteng diusapan pada naon tuh? Ih, hari maneh? Pan urang hirup di dunya teh silsilahna mah sarua jeung kenteng. Ari pangsarua jeung kenteng maksudna kumaha? Ih. Kenteng tina taneuh, liat. Heeh. Urang dijieun tina taneuh liat. Tah, berarti meureun kana kenteng teh urang teh kumaha nya alo kumaha? Kek. Pernah alo nya? Urang teh tina taneuh. Nya taneuh Silsilahna. liat. Cenah. Kenteng tina Taneuh liat sarua jadi uyang. tapi dah heueuh nya euy. Moal urang teh ieu teh sakerabat duduluran urang jeung kenteng kitu nya. Masih saturunan urang kene ngan ieu urang pernah kumaha ka kenteng teh? Alo atawa kumaha cing? Sisipatanana Heuh eta silsilahna nya euy, berarti urang teh kenteng. paingan nya euy. Heuh jalma teh barutukeun ka cida kenteng geuning. Kabeh ogenan nya. Deng beurna behna nama kitu we nya urang teh duduluran beurna jeung kenteng teh. Lain kalama euy. Berarti urang lamun nelusuri tina keluarga urang silsilahna ti luhur, berarti urang kana kenteng teh atuh kana jadi sifat mamangnya. Terus ai urang pernah kumaha ieu ka kenteng? Oke. Berarti emak mah lanceuk ipar. Heeh. Nya. Lanceuk ipar, heeh. Heeh, mak. Nya atuh mak lah ai kitu mah meureunan urang teh sifat mamang meureun ka dieu teh. Heueuh dulur kabeh nya euy. Ah, heuh atuh mak. Urang da bisi terlanjur urang kabawa stres mak. Abi mah bade permios. Mangga mak. Hmm? Mangga.